Malik deui nyaritakeun kaayaan Bimarah jeung Prabu Durakumala. Harita maranehna masih keneh keur ngawaskeun kaayaan ka palebah tempat ditundahana eupan pikeun mancing siluman maung kalaluar teh. Kitu deui para pasukana katempo geus siap-siap ku pakarangna masing-masing. Marehna nyebar ka unggal juru. Nya meureun lamun ku jaman ayeuna mah pasukan pengintai eta teh. Prabu Durakumala bener-bener geus teu sabar, hayang geuwat ngobrak-ngabrik nagara siluman maung. Kula mah geus bener-bener garatul leungeun teh Mahapati. Geus teu sabar, hayang geuwat-geuwat ngancurkeun si Lodapati. Cik. Nah geus kapikir teu cara nu kadua teh Mahapati. Cek Prabu Durakumala kadenge deui mimiti cumarita. Ari Bimarahna masih keneh ngahuleng, tapi teu lila pok manehna nyarita. Geus kieu bae atuh Prabu Ontolohot. Parentahkeun bae sabagian pasukan urang pikeun nyerang ti heula. Anu maksudna mah yang mancing musuh kaluar. Pancing sinang udag ka dieu, lamun geus kalaluar tinggal serang bae ti unggal juru. Nya, ngarti Mahapati. Hade pisan cara kitu oge. Ke heula tuh, ulah sok langsung ngarti bae, can anggeus kula nyarita teh. Sok kabiasaan dari Prabu Ontolohot mah sok motong bae omongan. Nya atuh, nya hampura. Kumaha deui Mahapati, kumaha. Salah sahiji pasukan urang anu boga kasaktian leuwih luhur. Ulah ka kailu nyerang. Marehna mah cuang diajak nyerang ka jero ku urang. Nya maksudna mah sabot pasukan urang keur perang jeung pasukan musuh anu kalaluar. Kapan berarti kosong di nagara siluman maung teh? Urang bakal leuwih gampang ngelehkeunna. Tah nu kieu ngaranna siasat anu cemerlang teh Mahapati. Ulah reus boga Mahapati seperti Andika dan Ayu Marah. Geus kumaha Prabu Ontolohot bae? Ayeuna mah geuwat bere parentah deui ka wadia balad urang. Bejaan jeung urang teh ngarobah siasat kitu. Cek Bimarah deui. Atuh teu talangke Prabu Durakumala teh tuluy manggil tilu urang siluman anu jadi gegedug pasukana. Lamun ayeuna mah meureun komandan kompi atawa komandan reguna sigana mah. Sumarno, kadarieu euy. Cek Prabu Durakumala ngagunakeun sora batina. Teu lila cileugedeg aya tilu urang anak buah Prabu Durakumala ngahadep. Maranehna langsung bae daraku mere hormat. Si horeng maranehna teh anu katelah Sumarni jeung Sumarno, tilu gulang-gulang kepercayaan Prabu Durakumala. Naon kaulanan Kanjeng Prabu? Aya pegersana naon? Cek salah saurang siluman badak anu ngaran Sumarna. Euy, ayeuna siasat urang teh dirobah. Semohon jamun, sim abdi tiluan siap nabi parentah. Dengan kedua tuh sia mah. Wa ka motong omongan namun kaula keur ngandika teh calutak sia ngaranna. Semohon jamun hapunten nun. Tembal Sumarna bari cedok deui nyembah, bari jeung katempo beungeutna oge pias. Sieun meureun manehna teh pedah Prabu Durakumalana nyentak bari molotot. Prabu Durakumala rek nyarita deui, tapi keur kitu ujug-ujug katempo ti jero guha. Nyaeta lawang kerajaan siluman maung teh ngaburu dulu pasukan maung siga nu keur paudag-udag jeung musuhna bari kadenge patinggorowok. Serang, kopung. Ulah sampai lolos, serang. Cek sora para siluman maung anu siga keur ngudag-ngudag musuhna. Si horeng bener eta teh memang para siluman maung anu ngahaja dipancing kaluar teh ku Nyi Santana, Nyi Santani jeung Nyi Santanu. Tilu siluman maung awewena anak buah kepercayaan Ki Jagatsetra, papatih karajaan siluman maung anu boga niat rek ngarebut kakakuasaan ti Prabu Lodapati lanceukna. Jadi sabenerna mah dua pasukan anu keur perang campuh teh duana oge pasukan maung. Nu hiji pasukan anu satia ka Prabu Lodapati, nu sapasukan deui pasukan anak buah Ki Jagatsetra anu rek ngabaruntak ngarebut kakakuasaan. Pasukan maung anu keur perang campuh jeung musuhna kitu, Prabu Durakumala Bimarah katut tilu urang pamimpin pasukan badak reuwas. Tuh, itu geuning pasukan siluman maung geus kalaluar Kanjeng Prabu Ontolohot. Cek Bimarah bari tutunjuk. Nya geuning siga nu keur perang kitu. Sigana aya pihak sejen nu keur satru jeung siluman maung. Siluman mana nya? Teu kudu dipikiran teh atuh Kanjeng Prabu Ontolohot. Nu penting mah rencana urang jalan. Urang hayang mancing pasukan maung kaluar, tah geus kalaluar. Ayeuna mah mending geuwat laksanakeun rencana urang nu kahiji. Geuwat serang pasukan maungna mun geus kalaluar. Terus sebagian pasukan urang sejenna kudu siap-siap asup ka nagara maung. Cek Bimarah bangun ku sumanget.
Iya bener pisan Mahapati, tembal Prabu Durakumala. Tuluy Prabu Durakumala malih ka tilu urang gulang-gulang anak buahna. Sumarno, Sumarni, ayeuna pasukan Andika duaan. Geu atuh serang pasukan Maung. Sedengkeun maneh Sumarna, bawa pasukan maneh ilu jeung kaula asup ka nagara Maung. Parentah Prabu Durakumala ka tilu urang gulang-gulangna. Mangga nun, monggo nun, mangga nun. Tembal Sumarna, Sumarni jeung Sumarno. Satuluyna eta tilu gulang-gulang teh ngaraleungit rek ngalaksanakeun parentah ti Prabu Durakumala. Di sajen pihak di handap penjurang katempo dua kelompok siluman maung jeung musuhna masih keneh keur silih serang. Sora pakarang anu diaradu kadenge pating peluntrang, pagalo jeung sora pating jardit pating garoak. Taubat, ampun, taubat. Cek ti dua belah pihakna anu pas marengan kabeunangan ku pakarang musuh-musuhna. Raden Natalodaya anu aya oge di dinya mimpin pasukana kadenge mare parentah. Terus serang, kepung. Ulah diberesalah bikin kabur. Cek Raden Natalodaya bari maneh oge katempo nyerang musuh-musuhna ngagunakeun pedangna. Di sajen pihak Nyi Santana, Nyi Santani jeung Nyi Santanu terus ngawaskeun di tempat panyumputanna. Kadenge Nyi Santanu mere parentah ka adi-adiana. Ai Santana, ai Santani, parentahkeun pasukan urang sina terus mundur ka palebah pasukan badak Prabu Durakumala. Keun maranehna sina diaradu jeung siluman badak. Satuluyna urang kudu buru-buru ngadeheus ka Kanjeng Patih Jagatsetra. Sumangga cek, sumangga. Tembal Nyi Santana jeung Nyi Santani. Tuluy Nyi Santana katempo peureum mere parentah ka pasukana ngagunakeun sora batina. Heh sakabeh pasukan, Andika kuat mundur, pancing musuh-musuh Andika. Sina diaradu jeung pasukan siluman badak anu asli anu ade luhur pasir. Cek Nyi Santana mere parentah ngagunakeun sora batina. Sanggeus kitu mah Nyi Santana maik deui nyarita ka Nyi Santanu. Parantos acek, keun engke pasukan urang teh pasti malundur. Ayeuna mah urang kantun ngadeus ka Kanjeng Patih. Cek Nyi Santana. Nya atuh hayu, tembal Nyi Santanu. Satuluyna eta tilu siluman maung bikangna teh ngaraleungit. Ari dua kelompok pasukan maungna anu keur perang beuki lila katempo beuki rongkah. Korban ti kadua belah pihakna beuki loba anu rarubuhan. Kadenge pating jarit, pating koceak, pagalo jeung sora pakarang anu diaradu. Keur kitu salah saurang ti pihak anak buah Ki Patih Jagatsetra kadenge mere parentah. Mundur, mundur euy, mundur. Atuh pasukan maung anak buah Ki Jagatsetra mah nya anu nyamar jadi siluman badak teh malundur lalumpatan ka tonggo ka luhur pasir. Tuluy marilas teu kanyahoan duka kamarana. Di pihak sejen Raden Natalodaya embung sampai kalingitan musuh-musuhna. Udah sampai anu lolos parentah Raden Natalodaya. Atuh tuluy pasukan Raden Natalodaya teh ngudag-ngudag musuhna anu lalumpatan kabur ka tonggo. Kadenge rame pating gorowok pating galaur. Serang, kempung, serang. Ari pasukan siluman badak wadia balad Prabu Durakumala harita geus taki-taki ngawaskeun kaayaan pasukan siluman maung anu aya di beulah landeuh. Barang nempo pasukan maung siga nu lalumpatan ka luhur, Sumarno jeung Sumarni, dua gulang-gulang kepercayaan Prabu Durakumala buru-buru mere parentah. Serang, serang euy, serang. Cek Sumarno jeung Sumarni bari ngacungkeun pedangna ka luhur. Atuh blesur. Sakali parentah anak buahna langsung ngararepaskeun anak panah. Wus. Slep. Para siluman maung anak buah Raden Natalodaya pating jarungkel nggaluriti ka handap bari nanggu panah-panah pasukan badak. Koceak, gau, kadenge pating koceak, pating galaur. Raden Natalodaya reuas nempo kajadian kitu teh.
Cilaka aing kajebak. Gerentes Raden Talodaya tuluy Raden Talodaya mere parentah ka anak buahna, mundur nyebar teangan tempat aman. Parentah Raden Talodaya. Atuh pasukan maung teh langsung ngaburiak nyelebar. Di sajen pihak pasukan Silungan Badak wadia balad Prabu Durakomala embung kalingitan musuh-musuhna. Kadenge Sumarno mere parentah deui, udah gempur. Cek Sumarno gulang-gulang Siluman Badak teh mere parentah, atuh cilong. Para Siluman Badak anu satadina nyarumput pati keura jeleng tuluy tuturubun turun ngudag pasukan maung. Gempur, serang, gempur. Cek para Siluman Badak bari tuturubun mudun ngudag musuh-musuhna. Pasukan maung anu satadina rek nyarumput reuwas lantaran pasukan Badak teh meni cepet geus aranjog ka maranehna. Tungtuna mah keur bae kajadian perang campuh, silih sabet ku bakarang, silih tubruk, silih bantingkeun. Hari di tempat sajen Prabu Durakomala jeung Bimarah masih kena katampo keur ngawaskeun. Barang nampo pasukan Badak anak buahna ngubar pasukan maung, Prabu Durakomala pok nyarita ka Bimarah, kumaha ayeuna Mahapati? Sigana mah geus waktuna urang asup ngudak abrik nagara maung. Ulah geus teu sabar lantaran salempang pisan ku kasalamatan Nyi Lasmaya. Kula yakin pasti Nyi Lasmaya teh ditawan ku si Lodapati. Nya tuh, hayu cuang rug-rug bae kerajaan maung teh. Tapi lamun aya jalan deui mah kudu liwatna ka jalan sejen. Tembal Bimarah. Kitu hade. Tuh liwatna ka pasir nu itu. Nya tuh. Kula nuturkeun bae. Tembal Bimarah deui. Prabu Durakomala tuluy indit nunggang kudana dituturkeun ku Bimarah. Kitu deui sebagian pasukan Badak pimpinan gulang-gulang Sumarna ilu nuturkeun. Di sajen pihak Ki Jagatsetra, Nyi Santana, Nyi Santan jeung Nyi Santanu ngawaskeun inditna Prabu Durakomala jeung rombongan. Ki Jagatsetra nyarita ka tiluanana, Nyi Santana, Nyi Santani, Nyi Santanu, tuh tempo. Si Durakomala jeung sebagian pasukan geus arindit. Pasti manehna rek ngaruduk kerajaan urang. Sumuhun Kanjeng Patih, teras naon parentah kanggo sim abdi teh nun? Tembal Nyi Santanu. Kieu Nyi Santanu, tuh tempo ku ilaing. Tukangan si Durakomala aya saurang awewe. Sigana mah eta teh pepatihna. Eta awewe teh kasaktena ngaleuwihan si Durakomala. Salila aya awewe teh bareng jeung si Durakomala, urang cantang tuh ngarehkeun maranehna. Cek Ki Jagatsetra eureun heula sakedeung nyaritana. Teras kada kumaha carana ngarehkeunna Kanjeng Patih? Lamun ku cara tarung urang pasti eleh. Buktina Raka Prabu Lodapati oge eleh ku eta awewe. Sumuhun jantan kada kumaha tuh? Teu heula atuh sabar. Ulah keur dipikiran heula cara ngarehkeunna. Cek Ki Jagatsetra bari katempo ngaulang mikir. Nyi Santana, Nyi Santani jeung Nyi Santanu caricing bae eueuh nu wani nyarita. Maranehna nungguan bae kumaha parentah ti Patih Jagatsetra. Tulila Ki Patih Jagatsetra pok nyarita deui. Kieu Nyi Santana, Nyi Santani, Nyi Santanu, ayeuna kaula geus mangge akal pikeun ngarehkeun eta awewe. Sumuhun, sim abdi tiluan siap nampi parentah nun. Ayeuna Andika kudu ngalihkeun perhatian eta awewe anu jadi pepatih Siluman Badak teh. Ulah sampe eta awewe ilu asup ka nagara urang lantaran matak bahaya. Carana kumaha nun? Carana salah saurang teh Andika kudu nyamar jadi hiji kelenci anu beda jeung kelenci sejenna. Misalna bae buluna warna-warni kaka endah. Pancing eta awewe sinanewa kelenci jajadian Andika. Lamun geus rada jauh ti si Durakomala geuda bongohan. Namun bisa mah sakalian kakak kojor. Kade hati-hati ulah sampai adu harupan tarung jeung manehna lantaran masih dikuruyuk ku Andika tiluan oge moal sanggup ngalehkeun manehna. Kahati sumuhun kahatos nun ayeuna keneh parentah bade dilaksanakeun. Nya sok kasil ulah sampai gagal.
Mangga nun, destok pisan ku Mabdi tiluan. Bral, ayeuna gawat indit laksanakeun perintah ti kaula. Sumangga nun permios, cek Nyi Santanu. Tiluanana tuluy malilas ti eta tempat. Sedangkeun Ki Jagat Setana masih keneh terus ngawaskeun para prajurit Siluman Badak jeung Siluman Maung anu masih keneh keur perang campuh. Ayeuna cuang tuturkeun lalampahan Bimarahna Prabu Durakomala jeung pasukan badak sajena anu keur aya di perjalanan rek muru ka nagara Siluman Maung. Katempo iring-iringan Prabu Durakomala teh narunggang kuda ngalayang di Jomantara. Najan kitu ari sora sapatu kuda mah kadang ngepatin kotoplak. Siga bae anu lumpat dina luhur lemah. Saja jalan Bimarah terus bae merhatikeun kaayaan di handap. Katempo gawir menilung kawing mata lewang loba batu-batu anu marencos. Itu gawir menilung kawing gitu? Ih, menilung aing mah. Kabayang lamun aing ragrag handap, mun awak aing teh langsung ajur. Gerentes Bimarah bari panonna mah terus nempoan ka handap. Pas Bimarah ngareret ka salah siji tempat, katempo aya nu caang-caang warna-warni. Katempona teh keur acrog-acrogan siga nu loncatan. Bimarah heran jeung penasaran. Ari itu naon wacog-wacogan caang kitu nya? Siga alus pisan katempona teh. Caang jeung itu warna-warnana ge beda-beda kitu. Gerentes Bimarah bari terus bae mencrong kanu keur acrog-acrogan. Beuki lila Bimarah beuki ngarasa katarik ku eta benda. Aing jadi penasaran hayang nyaho naon eta sabenerna. Gerentesna deui tuluy Bimarah teh ngomong ka kudana, "Heh kuda, tuh tempat ku andika dihandap. Tuh. Aya nu caang-caang warna-warni, kula jadi penasaran, cing cuang samperkeun hayang nyaho." Cek Bimarah ka kudana. Kuda kadenge hihiem. Beureun lamun jalma mah nembalan omongan Bimarah. Tuluy kuda teh nyeot nyirorot ka handap. Sedangkeun Prabu Durakomala jeung nu sajana mah terus bae maju. Teu apaleun lamun Bimarah mah kalah turun ka handap. Kuda anu ditunggangan ku Bimarah terus bae nyirorot ka handap. Akhirna mah anjog ka palebah benda anu tadi katempo caang. Bimarah kaget lantaran si horeng nu caang-caang teh geuning kelenci anu boga buluna warna-warni. Beuh, si horeng teh kelenci geuning eta alus pisan kelenci teh. Alus ya lamun dibawa ku aing jang oleh-oleh balik ka lembur. Heuh, ku aing merek dipamerkeun ka jalma-jalma. Ah tewak bae ku aing mah. Gerentes Bimarah. Tuluy Bimarah teh nitah kudana supaya eureun teu jauh tina kelenci. Si orang kelenci kuda kula jadi kabita hayang lewat kata kelenci. Cik urang eureun heula tuh di belah ditu. Cek Bimarah ka kudana bari nunjuk ka pinggir gawir teu jauh ti kelenci anu aneh tadi. Kuda hihiem deui tuluy nyirorot ka palebah anu ditunjuk ku Bimarah. Celek lincek lemah. Tungguan sakedeung kuda. Kula rek newak heula ta kelenci. Cek Bimarah bari tuluy jrut turun tina kudana. Kudana ngarti cicing di eta tempat. Sedangkan Bimarah kakatepan ngadeukeutan kelenci. Eta bener alus pisan. Kudu beunang bae pokona mah ku aing. Gerentes Bimarah bari terus leumpang dodongkoan ngadeukeutan kelenci anu keur nyatu. Bet bae Bimarah teh siga ucing anu rek ngarontok mangsana. Teu jauh ti Bimarah aya dua urang awewe anu keur ngawaskeun ka Bimarah. Si horeng Nyi Santanu jeung Nyi Santani anu meunang parentah ti Patih Jagat Seta teh pikeun nyilakakeun Bimarah. Kadenge Nyi Santani harewosan ka Nyi Santanu. "Acek, mangsa urang teh geus beunang ku upan tuh, kumaha ayeuna?" Cek Nyi Santani, "Sok atuh geut maneh, mengpeukeun malaweung." Nyi Santani unggek. Tuluy maehna ngarahkeun gondewana ka Bimarah dilelempeng kana sirahna. Teu lila Nyi Santani narik tali gondewa, blesur anak panah ngablesur lempeng kana sirah Bimarah. Ngan waktosna saep, ieu dongeng karangan pribados Kang Abun Burhanuddin. Hapunten kakiranganna mugi katampi kalian kabingahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.